subscribe, like, and comment channelnya Sanggar Paegar. Oke, oke guys. Dan nyalakan lonceng sampai abu-abu. Nah, di bawah ini guys, di bawah ini guys. Jaga manik, jaga manuk. Jangan lupa di subscribe channelnya Sanggar Paegar. Kesepuhan utamina ibu-ibu namun tamu anu parantos siap saya ke kamu penyambutan kula warga rombongan calon pengantin pambagan sugeng. Di Sanggar Paegar Gunung Padang Kota Tasikmalaya gawe bareng sareng Andila Wedding Organizer Wilujeng Nyakseni.
wujud kepribadian Bapak Tuhan milikku hadir ilmu cinta bahagia semua wujud kepribadian wujudkan persatuan kemadian hiburan wujud kepribadian kebarengan sauyunan wujud kepribadian kesedihan wujud kepribadian kebarengan sauyunan wujudkan persatuan kemadian hiburan wujud kepribadian Bapak Tuhan milikku hadir wilujeng bagaimana semua bagaimana payung tepi di bawah tarian pamayang di sanggar penghegar mugia payung sun bagia kesedihan orang Sunda mewujudkan persatuan pemadi angkoi hiburan ngewujud kepribadian coba aduh cenah lari lagi sulan sini mundur ya mundur mundur ieu mah atuh parawan kene sini mah geus peot cenah ulah pun sikan atunya urang panggilnya Nini 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 Kamu terlocolnya di belakang dia. Hai abang kesebelah siang kangen kamu. Hai kesebelah siang kangen abang. Abang, kamu datangnya di sini. Abang. Gini teh aya naon atuh abang aya naon. karek aya naon cenah kulana Gini tuh saudara rame di ini aya naon atuh abang. ieu teh kasumpingan sang raja Leres. anu bade jatuh kurang Gitu leres ya. kituna Urang bagiankeun abah. Sok urang diulatih heula ku abah sok siap. Siap. hiji Satu, dua tak dua. alah kabohon tilu Yo asik Yang mana tuh abah yang mana? anu nuna kapan urang mah urang sunat urang Sok. Satu kali lagi. lagi ya satu Eta satu, dua dua. siap tiga Wih. Apa dan?
sapuan. Cilik putih cantining bersih, celak herang cantining pada. Aturan ka pemirsa Bapak Haji Kamaludin sinar Ibu Hajah Totoh Maisyarah Bapak Majeng Kapayun Lagu kapagyakeun Kimas Putra calon panganten pameget kepindah pikeun urang sadayana. Aturan kanggo sadayana ibu apa akang sadayana kanggo kabagyakeun Kimas Putra. Satemana hirup geus papasangan ringkang nak buku bedak jeung caang nak buku Thank you.